Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin nepi kahormat, Bapak atanapi Ibu Guru sareng ngarencangan sadayana. Hatur nuhun atos maparin waktos kangge nyampekeun biantara anu singkat nyaeta pentingna pendidikan. Pendidikan teh pondasi pikeun masa depan. Ku ayana pendidikan urang tiasa nambih ilmu, ngabentuk karakter, sarta ngahontal cita-cita. Barudak kudu semangat diajar. Guru jeung kolot kedah ngadukung supaya pendidikan langkung sae. Hadirin sadayana, ku ayana pendidikan anu sae, urang tiasa ngurangan kamiskinan, ningkatkeun kualitas hirup, sarta ngajadikeun urang leuwih mandiri. Kusabab kitu, hayu urang sami-sami ngajaga sareng ngamajukeun pendidikan, boh di sakola, boh di bumi urang masing-masing. Hadirin anu mulia, mugia biantara anu singkat ieu tiasa janten pangeling-eling yen pendidikan teh pondasi penting pikeun ngahontal masa depan anu cerah. Kumagi kitu, hayu urang hijikeun niat sareng usaha yen ngandukung pendidikan anu sae. Hatur nuhun karena parhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.